Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Muhammad Dayan Saputra ti kelas TKR hiji bade ngadugikeun sajak anu judulna Keindahan Alam. Anu kapihatur ka Bapak Bahasa Sunda, abdi bade ngadugikeun sajak kaendahan alam. Cahaya panon poe nyaangan kana hate liwirna angin mawa tiis kana hate tatangkalan sing ngagarupay nambah endahna alam. Lemah cai negeri nu can ku polusi, alam endah nu marna ulah nepi ka punah. Kudu ku urang dipusi. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.